di baturan kumangyaya kajampang rek dagang bonteng haturan mitra sadaya tepang deui sareng dongeng sapertos biasa mitra ieu dongeng kapidangkeun langkungan channel YouTube mitra ieu cariyos judulna lalakon si Bagja bagian anu ka-20 hasil rekat cipta Baharga atana pibah Pendi SJ Citra Warga di Bandung Jawa Barat asli nama ti Sumedang ieu teh anu oge maos ieu carios dahar bandros make saos daharna teh diciritan supados teu nyongcai waktos dongengna urang kawitan jentrengkeun kacapina gelikeun sulingna nayaga caturkeun si Mang Dayat sajung nakar dan sabalad-balad nu ngabandang bangsana manehna ukur-ukuringisan bari adu-aduhan nahan kanyeri urut kita jong sangeunahna ku si Obeng awas rasakeun sia kunyo okna teuing ka saha kituna teh bari ngabulut-bulut peureuk ditujukeun ka lebah kulon urut para karaman arinit kadinya nah atuh torojo layan datang kepeng jajantung Mang Dayat keur dua kalina ngadulag neregteg asa teu percaya kana tetenjoan angot basa nu datang teh kalah nyampeurkeun pisan ka manehna Mang Dayat alhamdulillah aya di dieu geus anyar datang sajongjongan mah Mang Dayat ceung nemalan kalana betem badeng hareugeun laju gisik panon terus cirit deui leungeun kencana cara nu digawe cara nu digawe basa tadi ampruk jeung bangsana kuring ieu mamang kuring alhamdulillah selamat leres sanes diriwa Mang Dayat yang lebih yakin lain diriwa jeung nah atuh percayakan hari riwa apan saur mamage tahayul percayakan hari riwa teh musyrik ceuk nu anyar datang man gabrog atuh mitra Mang Dayat ngarangkul kanu anyar datang teh telat ujang telat kan ieu teh telat mun tadi mah meureun bangsana katulungan mangsana sumuhun mangsana aya budak kuring Mang Dayat gogodeg nu anyar datang ngaruk tapi saheulaanan mah ngarasa bahagia barang ngadenge mangsana aya keneh di kieuna tapi hanjakal cenah dicangkal aku karaman anu geus moal boa moal salah deui eta karaman teh
si Kardan saparakanca. Jadi mangsana ngan sorangan mang. Tanya nu anyar datang. Lu payalian horeng aswad. Bapak nasi bagja. Meneh nangah aja ka Karangwangi. Rek maluru si bagja. Nu basa kejadian kahuruan imah nu diduru ku Kardan sabalad-balad. Dibawa jajan ku mangsana. Cemut ujang. Mangsana ngumpul. Alhamdulillah. Atuh. Selamat. Kumaha mama sareng nu sanesna Bang Dayat hari beus beritu kendat-kendat ucapkeun syukur rehna kokolot lemur salamet tang tuwe ieu beja teh rek disepikeun deui ka urang Karangwangi. Alhamdulillah Mang berkat ilmu sadayana ke ari mangsana tadi cacarita aswat sabar hayang geura nyaho nasib anakna. Atuh derek-dek we Mang Dayat ceritakeun kejadian tadi basa pasaranog jeung mangsana. Lami ngawangkong teh yang da kaburu kaburu aku si Kardan jeung baturna mangge ditajong tah dugi kubak ku baturna dugikeun ka anu kiri. Leuh karunya teuing rasana di mana nganjerkeun mangsana ayeuna. Saur mama. Nyururuk di lebak saat. Mung duka lebah mana. Sareng di sahasana. Da tenerangkeun. Lebak saat. Lebah mana lebak sate kuring mak. Tepati apal ai ngadegen bosok. Lepur si bibi. Disurti. Sumuhun disurti. Bojo mamang, seblok channel, bahenol nerkom, sanes bisa hari ini. Mang Dayat menghari gesi, abojeng ke. Antar aku kuring ka ditinya, ka kalbak saat dari mamang ke keabotan mah. Insya Allah, tapi ke hari ujang sareng mama saya, ayeuna nganjak di mana? Hampura Mang kuring moal wakang ngebejaan sebab kitu pesen mama nu sidik alhamdulillah terkirang sariasios menengge hayu urang kalebak saat antur kuring ceuk aswad nyaan geus teu sabar da eta si bagja anakna geus ucang ange bae dina kongkolak panonna nya hayu atuh tembal Mang Dayat bari jurung kunung udang waktu senang mitra saninten buah saninten kasih koneng nyiar gula hapunten dongeng urang ngecag heula atur nuhun kan sagala rupi perhatosan mitra dangu sadayana utamina kanu parantos subscribe sareng like-nya anu teu acan mangga diantos hapunten tina samudaya kalapatan sadang kakirangan insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si bagja bagian anu kasalikur atanapi anu ka-21 masih dina channel YouTube Pendi SC Citra Warga ieu saga